Kang Erlan. Alhamdulillah, Kang Jimbo. Menih halimpur, raos. Kang Sanjay hatur nuhun tos dianteranku musikna niraoseun pisan. Semakin menikmati anugerah alam Indonesia. Leres pisan. Alhamdulillah mudah-mudahan sararehat sadeananya. Alhamdulillah. Siapa ya? Ih, amanan aku tadi panggil ke sini. Oh iya. Cek aya naon rumah. Iya kan cucu aku lupa. Gusti lupa. Habisnya kemarin 1 bulan nggak ada. Habis silaturahmi. Kemana? Resep jalan-jalan ke Jawa Barat kemana-mana. Ka Cianjur. Terus Majalengka. Kabupaten Bandung. Terus ka Subang. Sumedang. Garut. Kang Erlan hafal gini ya? Hafal. Apaan sok teh teleponan sareng Kang Erlan abdi mah. Terus aduh. di skipala. Aduh. Ka Tasik, ka Pangandaran, terus oge ka Cirebon. Dugi ka Cirebon. Iya, mengunjungi silaturahmi dengan dulur-dulur coklat kita. Gitu. Di Nararaga ngamumulai budaya Tatar Pasundan, janten abdi teh jalan-jalan ka ditu ninggal. Ternyata beunghar orang Sunda teh. Seueur pisan kebudayaan teh. Luar biasa pokona. Senina oge. Teras teh ka ditu teh pokona mah ayeuna teh dinten ieu teh saur mah bade kasumpingan orang Cianjur orang teh aya tamu. Ini kebetulan teh kan Mang Jun tuh ini semakin diapresiasi sama coklat kita. Bantuin di sini ya. Bantuin naon? Itu meniru was bantuin naon? Mamang kan punya gazebo lumayan luas. Nah didinya mohon. Teteh kan udah keliling silaturahmi sama dulur coklat kita. Tampilin di sini teh. Oh siap. Kemudian ayeuna aya di Cianjurnya orang sakantenan nya orang tampil terus kala ari ieu teh anyar ieu teh da basa eta mah can aya ieu teh. Ini sama aja ini teh kan kalau kemarin mah mungkin agak terkungkung. Oh terkungkung, jadi ini mah ditepas gitunya. Tepas. Adi tuan rumah kemana si Mamang iso. Tepas. Oh tepas. Sono si Mamang kemana sauran atuh si Mamang. Mana? Mamang, tah, bisa datang. Mamang kan emang rem. Tenang. Diajar keneh si Mamang teh ini. Aduh. Parkir. Di bengkel dia teh. Jadi can bener sepeda teh. Oh di bengkelan non. Sok dia calik lah istirahat. Kadon ngarobrol. Mamang harus ngapain lagi? Lain tinggesit atuh sucet kan itu ka dieu. Atos beres Mamang dia lah calik Mamang. Nyiapkeun naon? Ieu manu geus di ieu dibere parab can. Kamari atas. Kan katanya lagi diet. Oh, lagi diet. Aya manuk diet mah. Mamang di sini, Mamang sini di tengah, Mamang. Nya kumaha ieu urang-urang geus siap can. Ieu halas. Amang nyieun tempat anyar ieu teh. Iya, enggak apa-apa kan biasanya di dalam rumah. Kan sekarang Mamang biar lebih terbuka sambil menikmati anugerah Indonesia ini. Gunung tinggal lihat tuh pemandangan. Mamang aku teh dipanggil sama Prima. Di sauran pi orang ka dieu aya naon cobi ti Mamang hayong apal aya naon cece teh pi orang. Can dijelaskeun. Udah dong. Kieu atuh nya sabener nama. Tugas Repa teh nya tugas Neng teh engke teh kudu naon apa lu nda jelaskeun. Iya kan teh ini kan kita punya gazebo tempat anyar kita tempat sanggar atau dulu coklat kayak bakal kada dieu tampil teh di dinya. Alhamdulillah kaleresan pisannya ayeuna kin orang sauran anu ti Cianjur terus anu kota-kota lain mohon ini tuh kota Cianjur tapi kade bisi po behasna aya sareng tauco pokona mah sadena eta kirim
Keun bae masalah eta mah. Nu penting urang teh kudu sariap. Kudu sigap. Siap. Pami kitu mah atuh siap-siap heula euy nya. Siap-siap heula nya Prim, nya. Mamangnya. Ya, Di dieu di gazebo di dieu. Ya kita mah ditepas aja di sini. Ya, siap lah, siap. Sakedap disumping mah pokoknya. Ya. Yuk, mangga. Oh. Nah, Itu Mang. amang mah ieu pisanna nyaho teh Aduh. bungah pisan lah. Iya tuh. Beneran kan si Neng geus ayeuna geus beres. Ya tuh Udah. biar nanti siap-siap aja tuh. Cece, ini seperti biasa. Siap. Kan harus ada sisindiran Sisindiran. dulu. Kaditu jeung ka dieu, Alah kemana tuh? kadinya jeung ka mana we lah pokona namanya. Jadi lamun urang waktuna geus puguh, kade tong poho istirahat. Teteh. Lagi butuh kretek nih. Boleh, ini ada jarum coklat kretek. Wow, ini sih legend banget. Aduh, aku ambil ya. Boleh. Ada varian yang lain nggak? Ada juga ini jarum coklat filter. Wadidaw. Ini sih packagingnya anak muda banget. Aku ambil juga ya. Boleh. Ada varian yang lain? Ada juga yang jarum coklat ekstra yang ini. Wah, ini sih yang dicari-cari nih. Aku ambil juga ya. Boleh. Kalau ini apa? Kalau ini yang spesial pack tin case jarum coklat kretek juga. Oh, ini kan tempat wisata di Jawa Barat. Iya, bener banget. Wah, aku ambil juga. Boleh. Ini sih enaknya kalau sambil menikmati kretek, sambil ngopi juga. Ada kopinya nggak? Ada ini sebelah sini, Cavino. Cavino. Iya. Ini kan kopi latte 3 in 1 pertama di Indonesia dengan kopi asli dan juga susu asli. Iya, bener banget. Aku tahu banget. Nih, kalau kopi latte klasik, ini rasa kopinya terasa pas dan juga manisnya juga pas ya. Udah gitu, ada kopi latte mocha. Ini perpaduan mocha, enaknya sambil sore-sore santuy menikmati sunset ngopinya kopi latte mocha. Nah, ini kesukaan aku banget. Ini kopi latte Coco Hazelnut. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Soalnya ada kacangnya. Tapi ya udah tahu belum varian Cavino yang baru? Oh, ada yang baru? Ada juga ini, Cavino yang kopi latte premium. Udah pernah coba belum? Belum, tapi katanya ini yang kopinya terasa di kafe-kafe kekinian. Bener banget. Wah, kalau gitu aku ambil semua ya. Boleh. Kangen sama Mamang tuh yang kayak gitu udah sebulan gak ngedengar. Ya, Iya, aduh. gitu. Tak eta merenya amang mah jadi nanti reus kana kasenian teh. Iya. Aya musik, aya vokal. Memang dulu Mamang ini juga. Oh, kalau amang juga. mah boga grup perampak sekar. Wah. Nya, tapi ngan sorangan amang wungkul. Tapi honornya paling gede dong. Ya. Gak dibagi-bagi. Da amang keneh nu hajatna. Mang Erlan, kayak gini ya mau ngaku hebat. Bikin hajat sendiri, nabel sendiri, bayarnya juga sendiri. Ini harus dilestarikan kayak gini. Sono amang mah amang jimot. Ini udah ada Nah. sekarang. Ngebantuin kita juga, Mang. Lain ngebantuin, atuh kan bagian tina iya. Iya, sekarang udah jadi tim. Jadi tim. Iya, Mamang, ini keingetan loh. Waktu bulan... Keingetan kumaha? Enggak, baru bulan kemarin. Keingetan atau keringatan? Kalau keingetan Oh. gini, aku keingetan. Kan bulan kemarin kita banyak ngaguar seni dan budaya Sunda. Nya tuh. Tapi kamari teh sabenerna mah da lamun non teh ngukur kana waktu mah pondok pisan. Singkat pisan. Da kudu nama atuh 7 tahun acara eta teh. Kado nyengserikeun kuduna. Amin. Jadi mun urang ngaguar Sunda, lamun urang ngabahas Sunda, wah jero, Pisan. lebeut, kandel. Waduh. Terus naon deui? Beunghar. Eta Sunda mah.
Nah, Euyeup. apalagi yang harus Alo pelajari, Mang? Apalagi dan apanya? Akhirnya Alo nanya. Oh, pokoknya mah lamun Alo hayang diajar Sunda, pokoknya mah buka we, pantok. Itu kan udah selalu terbuka. Nya pas pisan, jadi tatanya teh kudu kanu bener ka Amang. Tapi aku suka capek Sok. ngedengerin cerita dari Nanyakeun Amang. saha tetangga Amang. Amang mah arapaleun, di belah mana imahna? Masa? Nya si Akang saha sok sebutkeun hayang nyoho. Kan. Si apal, geus saya teman-teman dibahas. Teu penting. Belum. Pokoknya mah kilah lamun Alo hayang diajar Sunda mah pas pisan. Da Amang ge lain rumah sabisa, lain ampun paralun. Amang oge diajar. Da lamun Amang geus bisa mah wah atuh da geus moal di dieu. Di mana? Nya di tempatna we meureun. Yang sudah selayaknya. Jadi Amang teh salira kumelendang kumelit di alam ieu diajar. Aduh. Hayang diajar naon ayeuna sok? Ya itu Bang, apalagi ya yang kemarin kan kalau Bumi Pasundan Oh, tentang apa kayak dibilang ini pembukaannya. Nya. Ini tentang wilayahnya. Tah, eta. Ini Eta bahwa geus Sunda cukup, itu nya. ini adalah sebuah perilaku. Eta mah geus cukup ukuran harita mah. Tapi sabenerna mah waktuna atuh da nu tadi teh singket jeung pondok. Ya apalagi dong sekarang Mang. Tapi aya hubunganna jeung Sunda mah pastri kadituna teh naon? Aya hubunganna jeung naon teh aduh Apa? model zaman baheula ieu nya. Oh. Mere petunjuk ka rakyat atawa ka saha teh kudu kumaha sok kabayang teu? Oh itu namanya. Pituah atawa naon lah. Ya. Itu Mang namanya Mang. Nya naon? Sastra Jendra. Lain. Apa? Sastra Jendra. Kan aku barusan Kudu ngomong jelas. Kudu naon teh? Eces dina Sunda mah. Sok atuh turunin ilmunya ke Alo Mang. Jadi nu disebut sastra jendra teh nya lain ngan saukur. Apa-apa. Lain ukur ngan saha. Heeh. Salain tidinya urang teh loba bahaseun mah. Dina sastra jendra teh aya tulisan, aya kecap, Ya. aya omongan. Tah eta nu beratna mah. Terus jelasin Mang terus. Jadi urang teh kudu ka saha minta pendapat. Mang oge teu apal, kudu kumaha sok. Aya nu tatanya ka dieu ai ieu teh naon, ai ieu teh naon. Amang teu bisa kan jawab era. Oh udah. Kumaha? Harus sama yang ini yang Eta kudu hafal ya. Tuh. Sabab ari sastra mah nyangkut jeung kahirupan. Eta. Harus yang punya pengalaman hidupnya banyak berarti ya. Lain minimal nu apal, apalah mangarti. Nah. Alo ngarti nya. Kalau gitu, Alo punya ide. Mau ngundang ini aja. Saha? Adalah pokoknya. Bejaan Amang dong. Surprise. Oh, nya bejaan heula meh teu kaget. Kan ada juga surprise. Masuk telepon Nih, atuh. kita telepon Aya nomor dulu. teleponnya? Ada dong. Oh, kok saya kuotaan weh. Nggak pakai kuota, ini mau pakai Oh. pulsa telepon. Oh. Nah, nih nomornya. Kadenya angkat aku. Kumaha tuh? Halo. Halo. Saha penyanyi ginaheun sorana. Halo. Masa nggak kenal? Kang Budi. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Aya naon? Lagi di mana? Di KUD. Mau Ngapain ke KUD, Kang? mau pulang ke rumah ya. Kang, ini kalau boleh Kang izin mampir dulu Kang ke sanggar mamang aku, sanggar pojok NJP. Oh iya tuh udah pasti kelewatan atuh sekalian pulang ke rumah we. Kang soalnya ada yang pengen ditanyain dan pengen diobrolin Kang sama Akang. Ya saya lewat situlah sekalian. Ditunggu ya Kang ya. Ayo. Nanti bayar itunya ojek online-nya di sini aja sama mamang aku. Ya gampang. Kadinya ya, nya. kamu dia, Gerujung Pendak. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Salah. Aya Ada kebetulan katanya mau pulang juga. ka dieu. selalu Dia lewat pasti sini. ngelewat ka dieu. Kelihatan kok dari tepas kan. Cocok. Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam. Aduh Kang Budi. Nah hati ka udah. Mamah mah uih we deui. Ya, engke aya Pak Haji Uhen bade namut artos tamutan. Ya, sok jaga di rumah. Karunya Saha itu? Baru nih. Henteu kenal di micet.
Kumaha aya naon? Kita duduk dulu aja biar Kita rek santai. pulang ke rumah, tapi Ini kan rumah mamang aku. Iya mah teh aya agang kan ieu mah Ini mah rumah mamang yang biasa waktu kita itu ngobrol oh depan di rumah. dinya nya. Iya. Abdi ditueuna. Ngalamun ka dieu. Tembus gitu. Iya, Nah, kita enak. duduk dulu aja Ayo, kan ayolah. biar santuy. Aya naon ya asa nirareuwas? Aduh, Ya biasa Kang Budi, ini selalu terjadi konflik lah. konflik kumaha? Nya. Aduh, Ai lain ahlina mah anger we pagedrug. naon teh? Itu si Alo ieu hayang ngabahas hayang apal cenah naon hartina sastra. Ini. Naon hartina kahirupan. Kan Ah, waktu Kang Budi kesini pertama kali, ini tuh jadi saya tuh semakin ingin mengenal budaya Sunda. Oh, Jadi cinta, jatuh cinta kan. Hari Sunda mah luasnya. Iya, iya. Mencep zaman ayeuna mah tina sisi geologi, etimologi, astronomi, astrologi, tina sagala sisi Sunda mah luas pisan memang gitu. Tak kumaha nu Nah, jadi masalahna naon? Kalau tadi, iya yang itu, Oh. mamang aku bilang katanya sastra jendra itu adalah sebuah tulisan, sebuah bla bla bla. Tapi kan mamang aku mah suka konyol, takutnya salah. Nah ini kan kalau Iya. itu apa sih arti sastra jendra itu kan? Kia, itu kan sastra jendra itu kita sering ketemu di semua naskah-naskah tua lahnya. Tapi lengkapnya sebetulnya sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Atau asal katanya itu sastra yen rahayu ningratu Pangruwating Diu. Atau tulisan yang akan membuat Anda sejahtera untuk menghindarkan Anda dari kebohongan atau kebodohan. Sebab ini mah ada yang nulisnya juga Sang Maha Pencipta. Oh, gitu. Kayak sakedap. Ari eta teh tina bahasa naon disebutna? Ari bahasa mah kan tiap daerah gaduh nu disebatna nya. Aya bahasa Kawi, aya bahasa Sanskerta, aksara-aksarana teh macam-macam. Tapi upami nu dimaksud bahasa nyaeta tutulisan nu aya di semesta, eta asalna ti mana? Nya ti nu ngadamelna. Contona teh naon? Aksarana, atanapi hurufna. Aya bintang, aya bulan, aya panon poe, aya panas, aya tiis, aya beurang, aya peuting, sagala rupa sifat anu aya di semesta. Ta eta nu disebat sastra jendra Hayuningrat. Oh gitu. Jantan eta teh tulisan. Tah, gitu. Pan eta teh aya manfaatna jang urang hirupnya. Nah, Gitu. itu kalau sebuah tulisan itu kan berarti bisa berasal kan tulisan dia atau Sang Pencipta. Ini bisa dikenal oleh kita. Ini Ya. dari mana ceritanya kan? Kieu heula, itu semua simbol ya yang suka disebut dengan huruf. Cek urang mah da aya nu ngaranna huruf mah segala sesuatu yang bisa dibaca itu huruf. Kalau A, B, C, D, E itu aksara. Itu ari huruf mah itu. Ya, makanya sastra jendra ku orang Sunda mah sok disebutna hirup hurip dina huruf. Jadi eta teh hirup nu hurip dihurupkeun. Naon hurufna? Hurufna teh aya H, aya Na, aya Ca, gitunya eta atau kita suka mangalnya hana cara kadata sawala paja gitu ya. H itu teh aya maknana. H teh hirup, Na teh seuneu, Ca teh cahaya, Ra teh sinar. Naon bedana sok sinar jeung cahaya? Sok eta heula. Kalau sinar menyinari, Oke, kalau cahaya bercahaya. Naon ai mana? Gini. Gimana? Matahari bersinar, bintang bercahaya. Nah, beda kan? Iya beda. Artinya kalau ada sebuah sinar memantulkan kepada sesuatu, sesuatu ini akan mengeluarkan cahaya. Jadi ari cahaya mah pantulan tina sinar gitu ta. Kalau matahari menyinari air, nanti airnya akan mengeluarkan cahaya. Refleksi. Gitu. Refleksi zaman ayeuna teh. Nah, itu Mencetan refleksi. Aduh, bukan. bukan. Aduh, mamang aku nggak belajar fisika. Mohon maaf. Ari eta mah namina MS. Bentar deui. Waduh, ini kalau Kang Budi, ini Ya. kita pengen tahu lagi nih. Kalau sastra jendra kan tadi katanya tulisan. Ya. Kalau tadi juga ada aksara. Jadi bedanya tulisan aksara tuh gimana? Gini, yang pertama dulu sebetulnya kita harus punya pemahaman yang sama. Lamun dina kaelmuannya cek Sunda mah mending keneh salah tapi boga daripada urang nolak tapi teu boga nanaon.
lebih baik punya sesuatu walaupun salah daripada kita menolaknya tapi tidak punya apa-apa. Jadi artinya ini belum tentu benar, tapi yang sampai saat ini dianggap logis dan diyakini oleh para leluhur kita ya ini, gitu ya. Silahkan kekurangan dan kelebihannya dikaji lagi oleh yang lebih muda-muda, mungkin kan ada perkembangan namanya ilmu. Nah balik lagi ke yang tadi, tulisan yang dimaksud adalah tulisan semesta. Tulisan itu pohon, eta teh bacaeun nya saha nu ngahirupana, saha anu melakna, kumaha proses kahirupana, fungsina naon. Da ayana tanggal teh pasti aya fungsina. Nya. Teras cai, teras bintang, bulan yang sajabina anu aya dina semesta itu sudah tergeneralisir gitu, ada 20 sifat atau 20 tulisan atau 20 huruf. Ya tadi ha, na, ca, ra, ka itu ada 20. Itu teh aya panas aya tiis di saalam dunia ieu teh. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia pasti pertemuan antara huruf-huruf tadi. Misal, contoh, Gimana Kang? ra teh naon panon poe cenah. Aya ga teh naon kawasa, ari nu kawasa teh saha jelema nu kawasa teh. Urang nu bisa kitu kieu kan jelema ya. Tapi kan aya nu ngahirupkeun urang. Ya, nu ngahirupkeun urang mah lain urang. Aya nu ngusik malikeun urang. Tah eta teh sok disebat sebetulnya mah pamali zaman kapungkur mah. Eta disebatna wa, ari wa teh nu ngahirupkeun urang. Dina huruf tadi. Maka pertemuan matahari dengan apa 4 zat yang ada di bumi yang menjadikan diri kita atau disebut naga jeung panon poe jadi raga, tai raga. Gitu. Dari situ. Iya, pasti dari situ asal-asal suku katanya Suku gitu. katanya itu. Raga, tapi harus ada yang masuk kepada dia. Keluar deh. Tah eta nu disebat wa. Lamun jiga urang kieu wa raga. Engke hiji mangsa kuring ngalepaskeun tina kurunganna. Wa itu akan keluar dan tidak kembali lagi. Maot gitu nya. Iya. Ah eta raga. Jenazah teh. Pami anu lebetna hirup siga urang wa raga. Gitu. Jadi semua bisa dipecahkan dari unsur-unsur huruf semesta tadi. Apapun menjadi produk katanya. Jawara pecahkeun we naon eta teh jawara teh. Apa itu wanya? Betul. Apa itu ranya? Pasti memiliki arti dan makna. Mohon ra madia teh tengah, ra sinar tengah, ayeuna mah sok disebut ramadia teh rumaja, ramaja gitunya zaman ayeuna mah bahasana itu kan perubahan pronunciation, perubahan ucap lah. Tiap-tiap tahun juga ganti-ganti ya, kayak halusinasi jadi halu. Kan berubah. Ya itu kan tanpa di ini kan berubah terus ya gitu. Itu mah tidak aneh, tapi kan asal katanya ada. Asal suku katanya ada. Makna dari suku kata itu juga ada, yaitu tulisan semesta tadi. Gitu. Jadi ini semakin menarik Kang Budi ya. Tapi ini kelihatan Kang Budi kayaknya kalau sama yang muda lawannya gampang ngoh-ngohan capek. Aduh, ini dong malu masa kamu nggak baru jalan atau dari KUD saya teh manggil ojol nggak datang jalan kaki di KUD operasi unit Dalton. Operasi unit desa. Oh, bentar, ya. saya harus ini dulu nih air buat kamu. Aduh. Ya. Dipikir Tubuh kapok aja aman tuh. ya tuh. Bentar. Neng Imas. Neng Imas. Kumplit ya amangnya. Ini buat siapa ini? Kang Budi. Kalau ini? Buat Aprima. Iya kangnya apa pasti. Ini kanggo Mang Erlan ya? Lagi emang heran mah cakedap. Mangga Oh, naik nohon. Kemarin waktu puasa nggak kelihatan? Ada? Iya. Oh, tapi baru kelihatan sekarang kemana Alo aja? mah teu apaleun. Saha ieu? Sok tanyakeun. Neng Imas. Nya kan eta teh budak ieu tetangga urang. Yang apal banget waktu kecilnya segini. Nya. Kan baheula segede kieu. Udah gede sekarang. Iya tuh. Tuh. Punya pacar?
Belum. Oh, pelebel. Mohon. Pelebel. Udah tuh kita Ya. ini dulu ya menikmati Ya, dulu. mangga dilanjutkan. Hatur nuhun. Hatur Ya. Nuhun, Neng, nuhun. Tuh. Ngajak heula tuh. Oh, Cakep nih. bentar deui. Aduh. Sok ah. Bun, Mangga, meh, mangga, ya. kamu di dileut. Betul ya dileut ya? Dileut leres. Bukan Meh, ya teu serius teuing lah, nyantai Ya, urang mah. Sambil ini juga sambil belajar bahasa Ya. Sunda. Duh, ini raos pisan ieu. Kopi jeung susu bieu. Duh, raos pisan. Ini kopi susunya. Mohon eta. Beda kemasan. Alhamdulillah. Sok eta lalabuhna Kang Bun. Ya, mohon ke Ya sok Kang Budi. ataskeun lah. Ini udah disiapin ya sama Amang ya? Nya khusus. Oh, adonannya pakai adonan cinta, Kang. Ini. Harus dicobain, Kang. Oh. Manis, katanya semanis janjimu. Cokau ini cokau. Cokal. Tahu? Nah, ini lanjut lagi, Kang. Seru nih, Boleh. Kang. Jadi, sastra genre itu, ya kalau sampai sekarang, ini siapa saja, Kang? Yang Ya. siapa bisa dibilang menganut ya, Kang, ya kalau gitu ya? Ya, jadi gini. Sebetulnya mah ada beberapa daerah banyak. Bukan artinya Jawa Barat saja. Kalau peta sekarang ya di mana-mana ada Jawa Timur, Jawa Tengah atau bahkan di pulau lain. Ya, ya. Hanya yang menariknya ini dipamalikeun maca eta teh cenahnya numawi kita membahas ini di sini terbuka juga. Aduh. Tapi bukan apa-apalah, ini mah cuman sekedar teorinya saja. Ya. Tapi kalau mau pendalaman itu mah eta teh kedah dikobong cenahnya, Waduh. ditajung kedah supados apa harus masuk supaya masuk kepada diri kita, karena itu bukan sekedar untuk dibaca. Harus kita laksanakan dan kita memahami juga. Kalau kita tahu tentang tidak ada bedanya manusia dengan semesta, kita ini bagian dari semesta. Artinya huruf-huruf yang tadi di luar Ya. tentu juga ada di dalam diri kita. Pasti gitu. Contoh kieu, lamun nu dikenal ku urang teh tina 20 sifat eta teh ya 4 sifat anu murni mutlak jeung pasti aya. Naon? Aya taneuh, aya cai. Eta teh lemah cai cek orang Sunda mah nya. iya. Taneuh cai. Di luhureunna aya angin jeung seuneu. Na 4 dat ieu teh anu ngajadikeun cikal bakal manusia atanapi lelembut acining aing cenah atau saripati bumi. Tangkal, careuh, manuk, hayam oge hirupna di dinya termasuk manusia. Moal bisa leupas tinu 4 ieu, tinu taneuh, tinu cai, tinu angin, tina seuneu. Tah, ieu contona. Ieu dina taneuh teh hirupna, dina taneuh. Nya cau ieu Harus ditanam dulu. tempe mun kitu oge cai dibeuleum teu ku seuneu jeung sajabina beunang teu ku panon poe. Semua tidak ada yang bisa keluar dari 4 dat ini. Nah, sekarang kita makan. Pada saat dimakan kan si 4 dat tadi teh lebat ke awak urang. Ya. Pasti di awak urang ge aya. Cuman beda disebatna tadi mah dat, ayeuna mah jadi sir atau jadi rasa. Tadi mah lelembut acining aing, mun di awak urang mah lelembut rasaning aing. Sifatna seuneu engke nafsu, cenah kan, sifatna taneuh dan lain-lain. Bahkan menurut keilmuan organ tubuh kita ini, badan kita itu 80% air gitu nya. Cai berarti atuh di urang teh eueuh bedana jeung cai ayeuna nu di luar. Ku urang dileueut, engke ku urang dipapangkeun kana taneuh ka walungan, walungan ka laut. Cai mah hiji we eta muter teh aya nu Dari anyar. laut ini menguap teh. Nguap deui Jadi kayak dihujankeun, kitu we terus cai mah. Oh, Nya. seperti siklus kehidupan kan? Iya ada gitu, cai begitu pula taneuh, seuneu jeung angin. Nah, itu ada juga di dalam diri kita. Nu matak maca anjeunna mah teu kedah jauh-jauh teuing, baca heula nu aya dina diri. Matak cakolot cenah lamun ngaji mah ulah jauh teuing, bisi sasar cenah gitu. Nu di jaro we heula, da di jaro ge aya, sarua jeung nu di luar. Ngaji diri. Tah eta. Tah pangintennya buah meureun ku zaman ayeuna mah panginten Kang Bud nah leres kan jalmi-jalmi ayeuna mah kadang-kadang sok disebat teh harenghengnya zaman teh. Nah leres eta teh tos teu apal ka dirina gitu tah. Nya tangtos tiasa ditangtoskeun teh kieu. Pan ayeuna teh urang kudu balik deui cenah menggali jati diri. Jati diri teh kan kudu aya titik balikna. Nu mana? Nu disebut jati diri teh kemerdekaan 1845 itunya atau kanu sateu acana deui kan kita tetap terus berubah. Tapi aya hiji pemahaman anu teu robih ti kapungkur naon sastra genre eta mah moal ical ti kapungkur ge aya.
Mung aya keneh teu atau masih ada atau tidak orang yang mengkaji itu atau belajar itu. Tah eta. Kenapa? Karena di beberapa tempat memang ada yang sudah tidak bolehkan. Maneh teu meunang, pamali jeung sajabana. Mungkin itu ada satu kekhawatiran orang tua. Karena kalau kita memahami itu, memahami diri, kumaha lamun tiba huruf-huruf anu tadi nu ku urang teu ngarti, ku urang dihijikeun. Jog leungit we urang teh. Nah, ini Kang, Sok. boleh nggak minta waktu untuk memahami? Berat banget, Kang. Oh, sabaraha? Bukan maksudnya. Berat banget. Oh, Biasa kalau lagi memahami gini, mamang aku tuh suka bikin sindiran biar aku Yap. makin tenang katanya. oh Di sindiran. sindiran heula. Oh, Coba. Sing. Coba. Jajambaran bubur lemu. Eh. Kaleuwih picung di leuit. Waduh. Untung jalma nu loba ilmu. Leuwih ti beunghar tina duit. Iya. Kang Budi, dileut lagi kok. Mangga. Dileut. Cau nama atos tadi di segmen tadi saya Raos pisannya Kang. rawas aduh. Itu kebetulan nanamnya di belakang sini, Kang. Aduh. Kebon padi pangker teh. Ditanam sendiri sama mamang aku. Gitu. Ya. Tanam Biasanya berdua. biasanya mah menanam di kebun pisang itu menanam jagung. Oh, Kan benteng. lagunya kayak cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun pisang. Kebun kita. Oh kita. Aduh. Da pamit telepon mah Kang Budi teh resep pisan ya. Nyesep. Kretek mah Suka komong banget atuh. sama kretek. Iya, alah di mana Oh gitu, siap. Ada asbak dulu. Ya, di mana tuh? Ya, biasa. Neng Imas. Mama, Neng Imas. mama. Ada. Ah. Aduh. Mohon mah. Otomatis Kok bisa gitu ya? telepati. Tuh. Aduh. Aya asbak, aya rokok. Penggemar kretek. Kretek, Kretekus. Atau anak muda sekarang bilang gini, kelepus. Kelepus, Iya. naon kelepus teh? Itu kalau lagi menikmati Oh, kretek, kelepus. Tenang heula we lah aya Ya, namanya. kumaha. Urang nyalseh heula jongjon. Ya, tadi juga saya sambil memahami Kang, ternyata berat juga ya sastra genre. Tapi gini Kang, Ya, kalau kita ingin memahami apa itu sastra genre, Ya. itu ada ilmu khusus nggak Kang yang bisa membaca, kemudian nanti mempraktekannya, mengamalkannya? ya. Gini, sastra genre itu kan sebetulnya kitab lama atau ajaran lama. Mungkin kalau kita mencari agak sulit dan tempat-tempatnya juga sedikit tertutup. Ya. Orang-orang yang paham juga kadang-kadang tidak berani untuk mengungkapkan itu karena cekolot, can wayahna dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau disebut tadi turunan-turunannya ya tentu ada. Nah. Misalnya penyusunan astrologi tadi ya, misalnya kalaidar atau kalender. Kan eta teh maca semesta. Itu kan turunannya berarti. Lalu kita belajar untuk bercocok tanam cenah. Tadi kan eta bacaan eta nu ku urang dipigawe akhirnya. Ini cerita pribadi Nah, gimana Kang? dengan almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Oh iya. Bah, cik bah ari cek dalang teh kumaha sastra genre teh. Berapa lama ya, hampir 1 atau 2 minggu, Kang Dadan, itu anaknya Dadan Sunaria, datang ke imah, aya titipan ieu ti si Abah cenah. Iya. Naon saya Titipan bilang, apa Kang? pas dibuka, gugunungan. Naon gugunungan ya? Gunungan Dadan. tuh yang sudah ada di wayang, yang awal mula gitu Betul. Saya nelpon ke si Abah, Bah, waktu masih hidup ya. Bah, ieu naon bah ti si Adadan abdi di pasien gugunungan. Heuh cenah maneh hayang nyaho sastra genre, ta eta. Oh, jadi ternyata kalau di dalang itu mungkin mengajarkannya lewat itu. Artinya kan eta teh bacaan tadi dinya aya leuweung, aya gapuran, aya sajaba.
ini gambaran semesta kan sebetulnya, yang sudah menjadi sebuah produk budaya gugunungan. Tapi sebetulnya di balik gugunungan itu kan aya makna, aya eusi gitu ta. Betul. Nah si eusi inilah yang pada saat berikutnya itu metodologinya yaitu dengan cara personifikasi atau perumpamaan, tidak diujeratkan langsung sepuh kapung kurma. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara dengan orang tua kan nguriling heula ka mana ya teh maksudnya teh lewat dongeng atau apapun. Kesalahan kita menganggap apa yang diceritakan itu adalah dongeng atau mitos. Lainna dipesek di udag teh kan naon eta teh. Lainangan oh iya sastra genre teh gugunungan onhun atuh tancep lain eta teh bacaeun eta. Termasuk pada saat ada sebuah metodologi yang menyebutkan atau sok disebut pancacuriganya sindir sampir silib siloka sandi simbol jeung sasmita dina Sunda. Pada saat sastra yen rahayu ning ratu pangruat ing diu gitu eta teh eusina sunyatana sasmitana eusina. Nanti suka dipendekkan tadi sastra yen rahayu ning rat pangruat ing diu ta eta teh silib silokana gitu. Sandi simbolna naon atuh gitu kan sastra yen rahayu ningrat. Sastra genre Hayu Ningrat. Tadi kan sastra genre Hayu Ningrat tuh pangruat ing diu panjang. Dipondokeun sastra genre Hayu Ningrat pangruat ing diu. Dipondokeun deui sastra genre Hayu Ningrat. Dipondokeun deui sastra genre. Dipondokeun deui sajen. Tah sajen teh eta teh sastra genre matak cek sepuh teh bacaeun jang. Kalau kita sudah memahami sajen moal aya nu nyebut deui bahwa maneh keur maraban jurig, bukan, ieu mah bacaeun supaya orang selalu ingat karena ajaran leluhur. Sajen tuh yang ada muhun aya. Ya kayak ini juga disebut sajen. Benten tadina Sunda mah aya sajen, aya susuguh. Aya osok aya hayam bakakak, aya sate naon. Eta mah susuguh. Jiga ayeuna abdi sumbing ka dieu, disuguhan mah. Tah lamun ayeuna Bapak bade nyuguh heula, anjing rek ngunang saha sia maneh. Oh gitu. Nah, eta mah urusannya beda. Ai sajen mah pasti kitu we 7 rasana di wakilanku sambel, gunung kahirupan aku sago koneng gitu nya, aya hanjuang hanjuang hejo hanjuang berem dan lain-lain. Standar. Tapi yang paling harus ada itu adalah kalapa dina sajen teh. Naon ari kalapa? Kala teh waktu, ari pak teh dina hana caraka data sekolah, pak teh tempat. Pak mancingan, tempat mancing, pak dumukan, tempat pak itu tempat atau ruang. Ieu teh pak ieu. Maka kalapa artinya ruang dan waktu. Semua kehidupan itu tidak akan sah kalau tidak ada ruang dan waktunya. Mata kayaknya orang nyajen tapi kalapana tidak ada kalapa. Teu sah atuh nyaritak di naon ieu teh. Berarti nggak disebut sajen. Makanya mau istilah seremonial upacara dari Sabang sampai Merauke. Oh iya, sampai Merauke manapun itu di dalam upacara pasti aya kalapa. Da ieu teh keur nyaritakeun kahirupan ta eta simbolna. Oh gitu. Mun teu aya kalapa mah teu sah cenah. Tapi kan harus ada alasan logisnya. Kenapa teu sah teh? Nyarek nyaritakeun naon atuh? Mun ceuk dina dongeng mah eta si Budi Dalton tuh aya di nu acara ngobat cenah nya ngomongkeun batur. Sia mah ngomongkeun batur wae. Lamun teu ngomongkeun batur, ngomongkeun saha? Ngomongkeun diri sorangan atuh ego ngaranna sombong ya. Ngomongkeun batur gitu. Iya ngadongengkeun sagala teh ayana dina hiji kahirupan, makanya simbolna kalapa. Ari kalapa teh ruang jeung waktu. Ari ruang teh cek orang Indonesia mah ieu ruangan. Cek orang Sunda mah sanes. Apa itu kan? Ruang teh segala sesuatu nu ditincak ku urang teh ieu teh ruang. Makanya pada saat jalmi maot di ruang diabuskeun kana ruang. Ieu ruang teh. Dikubur. Ya. Bahasa Sunda itu di ruang. Di ruang, pan. Ari ruang teh taneuh, ari waktu mah aya di luhureuna, di luhur taneuh. Gitu, Mang. Kopi deui ya. Sok lah. Aduh. Berat. Eta nu lebar teh aduh jadi barudak ayeuna mah termasuk amang ge meureun teu apal. Wah, kalau Mamang yang ngejelasin malah aku jadi tidak ada cahaya. Tapi kan lamun apal mah kacida sederhana nanya. Tapi Mang memang diajar eta saur abdi lami teh sangat lantipnya, malah mah kadang-kadang kedah saum heula cenah. Kedah urang ngosongkeun diri nembe urang ngobrol sastra genre. Supados naon? Supados lebet. Karena ieu nu yang kita sedang kaji itu lain bantrakeun manusia ieu teh. Urang teh keur ngomongkeun nu dewasa disebutna ge ku urang. Keur ngomongkeun keagungan anjeunna. Tentunya kita harus membacanya dengan bersih segala ya dengan kekosongan agar tidak ada konflik di dalam pemikiran kita untuk menerima sesuatu yang baru tadi karena sudah lama tidak diajarkan. Matakna ya tata titina ari ieu makan urang mah teorina we kurang leuwih kitu. Nah, nanti
dari turunan sastra genre ini di bawah ada yang disebut puraga basa. Tata cara membacanya, gitu kan? Contoh, pami urang mendak huruf wa dibaca u, ya. Pami nu osok diajar hijaiyah mah geuning alif JRU, ya. PSI dan lain-lain. Sama ini juga ada. Misalnya pa, wa, ra, tawa teh dibacana u, jadi pu, ra, gitu ta. Cahaya, pami aya huruf ya dibacana i. Jadi Cahaya dibacana jadi ci. Ta, ci teh kan energi cek orang Cina gitu nya. Tai chi gini gitu kan, atau ci itu energi atau cahaya. Nah, di mana si walungan ieu panon poe pan bersinar. Mantul karena hiji walungan, iya ya cahayana. Ci berarti daerahna naon nu kapantul walunganna teh di daerah naon? Tarumanagara, maka disebut Ci Tarum. Itu cahaya tina walungan eta. Kalau kita merawat airnya, lamun ayeuna mah geus eueuh nu layak disebut Ci, da kotor atuh walunganna ge sagala geus tidak bercahaya lagi. Nah, Padahal eta sumber kahirupan eta teh cai teh. luar biasa. Gitu. Maka agak aneh pada saat ari Ci teh artina cai. Cek saha. Iya, yang kita tahu Keheula. itu kan. Da di naskah mah tidak ada cai, aya oge tirta atanapi banyu untuk menyebutkan air mah. Teu aya cai, sok we baca naskah lami. Arici naon arici mah cahaya. Gitu. Waduh, berarti orang lepatnya. Nah, nyebat kopi, cai kopi kan. Ai bener ieu mah cai kopi. Ieu mah cai. Tapi kan tina ci ai Lah tapi populer. lamun zaman baheula mah banyu gitu kan. Banyu. Atau tirta, cenanya tirta gitu. Nah, sebenarnya gitu. Kang, jadi sastra genre itu secara esensi yang hakiki untuk masyarakat itu apa, Kang? Ya. Untuk misal dulur coklat nih, aduh, Ya. dari tadi juga sebenarnya saya juga ini berat, Bang. Sungguh-sungguh berat. Ya, memang ini berat, tapi paling tidak ya kan Sor Abdi ge yang penting kita biarpun salah punya dulu sesuatu, punya dulu Yang gambaran. penting tahu dulu. Betul. Kenal. Yang paling hakiki adalah kita mengenal kita dari mana, asal katanya apa kita ini. Itu yang nantinya kita akan bisa berbuat untuk bersyukur. Oh, ternyata proses perjalanan saya sampai aya gubrak di alam dunia teh panjangnya. Di jero beuteung tina ngaherang lumenggang gumulung gumeter usik ngarupa kolot 7-nya 8 ngora 8 medal 10 nunggal cenah. Itu semua itu kan perjalanan kita sebelum ada di sini. Ya, pernah teh urang inget baheula urang keur di jero beuteung nanaonannya. Tidak ada kan yang tahu tentang itu. Nah, ini kita pelajari itu proses dari mana urang teh tina eueuhna nepi ka aya, tina aya ka eueuh deui. Eueuh teh rek terus ka mana? Rek nyangkatna tanggal cau, rek kumaha? Maksudnya itulah yang dipelajari di dalam sastra genre ini. Tapi bagaimana caranya kita menyatukan huruf-huruf tadi yang ada di dalam diri kita sehingga kita tadi sejahtera atau seolah-olah kita ini sempurna lah gitu mun manusia manya kieu tah ajeg gitunya. Tah ieu sajatina manusia. Bahwa yen manusia hirup di dunia mah ngan ukur dua tugasna. Apa tuh, Kang? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Geus sakitu-kituna. Sesimpel itu, Kang, hidup itu. Nya kadieuna mah kan aya kapital, aya duit, aya non eta mah kabutuhan anu sifatna sekunder cek bahasa nya atau tambahan. Tapi kebutuhan primer manusia mah nya dahar, hirup. Mun teu dahar teu hirup gitu kan. Urang ningali sia dahar can, urang boga leuwih nya bere atuh. Kunaon da urang geus ngarti perjalanan sia teh jauh ngan nasibna beda jeung si ieu gitu. Pada saat sudah di alam dunia baru berbeda antara saya dengan dia. Ti dituna mah sami we teh dinya keneh. Gitu. Teu ti mana urang teh. Ini nih. Matak sok disebutna ku bahasa Indonesia. Nah, kapungkur dina sastrana disebat sa udara, ieu teh sok disebat udara. Naon anu lebet ka anjeun? Ya, naon nu lebet ka anjeun? Sami oge jeung nu lebet ka abdi. Sama ya, Sa Kang, ya? udara urang teh. Gitu, Mang eta teh. Luar Jadi biasa. aya kecap saudara. Kadieuna berubah menjadi sebuah bahasa komunikasi misalnya. Yang tentunya ya sudah tidak ada maknanya. Tapi pami dipesekna ka pengker tina akar katana kenging sadaya oge. Apa bakal kita lebih paham, lebih mengerti. Oh, paingan atuh da ieu teh ternyata ieu. Gitu. Kopi dulu, Kang, sok lah. Mohon. Ini sambil mikir juga aku, Kang. Ya, Mikir deui naon, ieu mah karipraks, amang mah geus ngarti ti Kang Budi mah. Ya beda mungkin ya, Kang, pengalaman hidup juga mempengaruhi nggak, Kang? Untuk menyerap arti dari sebuah sastra genre itu. nah eta mah uih deui mangnya kieu. Aya cacariosana Mama Mei Kartawinata ieu nya. Yen sagala anu diomongkeun ku manusia, ku abdi,
Eta disebutna dangiang atau dongeng. Iya teh urang teh kadang ngadongeng. Aya guru dongeng, aya itu ya eta ge ngadongeng. Gitu. Eta anu disebut dongeng. Jadi segala sesuatu anu dicaritakeun ku jalma eta dongeng. Tapi segala sesuatu anu pernah dilakonkeun erek dicaritakeun meunang henteu oge teu nanaon. Eta namina ilmu. Waduh. Nu matak ilmu mah ulah ceuk batur komo ceuk ceunah kudu ceuk aing. Kunaon da geus dialaman. Artina ilmu orang pasti benten sareng anjeun pasti dan jangan ini menjadi sebuah pertentangan, justru jadikan ini sebuah kekayaan. Nah, itu. Karena pamanggih ilmu abdi pasti benten jeung nu sanes. Ari ayeuna mah konsep pendidikan teh kudu sarua kan. Ya, Tidak seragam, mungkin. harus seragam katanya. Iya, pencapaian ilmu tiap orang mah beda-beda atuh. Itu nu nyieun age atuh nu nyieun abdi gitu kan nu ngempludna ge beda, nu sepuhna anjeun beda, nu ieu beda kan kaluhurna pasti beda produkna gitu. Nu sami teh nu lebetna gitu. Ari ieu mah benten atuh. Gitu Mang. Gitu. Jangan anger ari urang ngabahas nu kieu mah waktos teh aduh moal karaos. Jadi kudu mundal, kudu ieu kudu panjang sabenerna mah. Mohon panjang eta sanes obrolan anu ukur tiasa 5 10 20 menit. Ya. Buah bahkan tahunan oge sepuh mah nyariosna sami-sami we abdi menuju diajar keneh. Karena tidak ada yang bisa menghitung kebesaran semesta ini dengan berikut kejadian-kejadiannya sudah terbukukan itu tidak mungkin. Nah, tapi Kang mungkin kalau secara singkat gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya tuh sastra genre itu apa Kang? Ya. Selain tulisan ya Kang ya? Ya intinya kan keilmuan itu banyak ya, keilmuan itu banyak. Bahkan ada sebuah dalil yang mengatakan apabila air laut dijadikan tinta untuk menulis, gitu ya, tidak akan cukup cenah. Cek urang teh jangankan air laut nah, saha nu rek nyeun pulpen ge. Loba-loba teuing. Bukan gitu. Ya. Nah, artinya pemahaman diri kita mengenai semesta, pemahaman diri kita mengenal tentang Sang Pencipta, pengenalan diri kita dari mana kita berasal, pengenalan diri kita di mana kita berada, dan pengenalan diri kita dari dunia ini nanti kita akan kemana. Kalau kita sudah tahu semuanya itu dan paham, kita akan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di bumi ini selain bahwa kita salah satu ciptaan beliau yang tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau kita sudah punya perasaan itu, maka kita akan merasa kecil diri kita. Artinya kalau bahasa sekarang egonya itu sudah akan hilang. Kalau ego kekuasaan misalnya ingin memiliki sesuatu itu masih ada, maka pasti ada konflik. Nah, gitu ya. Tinggal sekarang pertanyaannya, adakah orang yang ingin menciptakan sebuah konflik atau ingin berdamai di dunia ini? Kalau ingin berdamai mah ulah dipamalikeun atau diajar eta. Mengenal diri dengan semestanya agar terjadinya sinkronisasi alam semesta. Pami eta tos terjadi moal aya naon di bumi bakal sadayana sejahtera. Damai eta kadinya salaresna mah kan tujuan nama. Sesimpel itu sebetulnya ya. Hanya perjalanan dari keilmuannya saja yang panjang. Tapi intinya adalah itu untuk menciptakan kehidupan dan kedamaian yang selaras antara bumi dan langitnya. waduh. Gitu, Mang. Ini alhamdulillah tuh kan nggak salah kalau misalnya Kang Budi ini bisa diajak ngobrol kebetulan. Jeung raos keneh gitu diajak ca ieu keneh gitu sarimbag. Iya. Jadi abdi teu ngaros asa kasepuh henteu. Oke, sarimbag itu apa ya? Jadi sarimbag itu model seragam gitulah bahasa. Jadi teu asa-asa gitu maksudna mah. Iya. Atuh kalaresan abdi ge bade ka kos sami. Bade naon? Ngapain? Bade ngagaleus sarimbag Persib. Seragam. Ini Kang Budi, Ya. satu nuhun, terima kasih banyak Ya. Ini banyak sekali. Saya juga itu cuman naonnya eta mangan ngobrol Ya, 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 hungkul. tapi kan bermanfaat, insya Iya, Allah. mudah-mudahan banyak juga teman yang lain yang menonton atau apapun yang bisa lebih memberikan masukan Nah, isi-isi itu. agar ini lebih jangkep lagi keilmuan ini. Betul, Istilah keilmuannya apa? Manggawe atur ku sewang-sewangan dan nu disebat sastra genre tadi mah itu keilmuan lamanya Ya, seperti itu. Mungkin zaman sekarang kita punya istilah baru. Mugi-mugi we bermanfaat atunya sok sajajan kaki ge. Amin. Mana si mamah teh Ayo, mau latihan voli lagi? can ngajam Ngelatih voli? sanes poli. Futsal mamah. Mah, aduh, punten ah ya tos iya, nuhun tuh. ya tos disuguhan. Kang Budi, sakali Nuhun. atur nuhun pisan. Waduh tuh si mamah kesumpinya. iya. Nah, Teh,
Atur nuhun, apunten kampun, Ya. tambun. Nuhun sampurasun. Rampes. Aduh. Nah, ya. Up. Ternyata jadi sastra genre itu adalah sebuah tuntunan Ya, perilaku juga tah eta. untuk membawa kesejahteraan. Da lamun apal mah sederhana, Iya. gampang lamun apal mah. Urang mah riweuh teh teu apal Ya naon. makanya harus sama yang hafal. Ah, Aku jadi lupa. kumaha? Cece aku dari tadi nungguin Oh. di gazebo. Oh, itu pan ketinggalan itu kumaha tuh? Ah, Pertanggungjawabanna. itu si Ece nungguin. Cek, bentar. Biasa mau ke situ tapi harus ada sisindiran dulu Oh, dari siap. Amang. Hei, sikat. Siap, kede. Nulung kanu butuh, Heeh. nalang kanu susah. Betul. Na tangga kanu deukeut. Eta we sakitu sisindiran mah anyar. Ah. Hai dulur coklat, alhamdulillah ngalangkungan coklat kita orang tiasa tepang deui dina gelaran pojok napak jagat Pasundan ngubaran ngaguar budaya urang. Nah, kaleresan ayeuna sim kuring aya di official merchandise napak jagat Pasundan. Urang langsung ngobrol wae sareng Kang Janu. Sampurasun. Sampurasun, Kang Tereva. Janu kumaha damang? Alhamdulillah. Cobi disapa dulu dong. Kumaha sadayana daramangnya, mugia dararamang sadayana nu dibunuh. Amin, amin, amin. Kang Janu Ya. aya naon wae ieu di dieu tinggal Tah maniseur di ieu. official NJP ieu abi gaduh merchandise ya. Mencuri Oh, perhatian ya. sekali. Warna ge sae pisan, Mohon, cobi abi gaduh kameja ieu teh. dulur coklat. sae kamejana. Kamejana bahana oge tiis Mohon, tah sapertos rausen. nu dianggok ku abi ieu. Leres pisan. Ieu Aya ukuranna tulisan napak jagat tuh Pasundan. tinggal Nah, aya. di pengkernya ayaan. Ieuna Nah, aya jadi coklat kita. mohon. Pami size-na kumaha kan? Size-na aya ti ukuran S dugi ka triple XL aya. Tong komplit pokona. ulah Mohon. hariwang. Tah nu sanesna? Tah abi ieu gaduh pangsi teh tah sareng nu. Cobi dibantosan. Aya nu bodas aya nu hideung ieu Ieu teh. pangsi dulur coklat tinggal kantun dipilih resepna Mohon. warnana nu mana da Aya saya nu bodas saminya. aya nu hideung. Leres pisan. Tanu tuh. hideung mah di bordel, tah pami nu bodas mah ieu mah di sablon. Tuh, pangkerna ieu. Identitas orang Sunda Mohon, pangsi leres teh nya. Sok mangga tuh. Naon deui cobi. Tah aya ieu Tah, polo shirt. polo shirt. Mohon. Ieu gagah pisan tinggal tuh. Iya. Cocok dina acara naon wae nya Kang Janu nya tinggal nu tuh. semi resmi tiasa. Semi resmi tiasa tuh. Ieu aya mohon. seratan. Hana cara kadeta sawala. Cobi diaos itu naon? Ieu teh saurna mah tulisanna teh napak jagat Napak Pasundan. jagat Pasundan. Ayo dulur Saurna coklat gitu. ieu Abi geus. jeung nu ayo. diajar. Sami tuh. Tah, Cobi. eta aya t-shirt tuh. Tuh, t-shirt lagi tiis dulu Aya nu coklat. bodas, aya nu Terus hideung atuh. eta ge teh. Aya duanya, size-na oge. Mohon Sok, ti aya nu dugi S alit. dugi ka triple XL aya. Teu tong hariwang eta. Ieu ulah hari bang. Tiis ieu mah raoseun. Mohon. Terus, tah ieu nu terakhir tah. Tah eta mah kanggo Nah, kami nah, tiris di hanutan ku ieu. Ieu pisan, ieu mah nuju ngetren. Mohon. Barudak milenial dulur coklatnya, namina teh jaket naon? Jaket bomber Jaket namanya. bomber. Kaos pisan pami diangge memotoran mah teh. Mohon, raos pisan pami dikaabdikeun. Ieu ukuran lagi saya nya saminya. Mohon aya ti S dugi ka triple XL aya. Yes, komplit Gitu, pokoknya komplit mah. pokona Aya mah. naon deui ieu mong Tah, saya? aya di palih ditu. Ini dia dulur coklat orang ngalih ka palih dieu. Tah, ieu abi ngagaduhan Lala, tumbler teh. ieu tumbler anu hits pisan. Mohon, Pokona ieu laras. teh nuju viral pisan. Ayeuna mah da teu ngadang tumbler ka mana-mana ge nya. Mohon, Ngangge naik tumbler. sepeda. Mohon, leres Tah, tuh pami tinggal. orang Jerman menyabatna teh kempis. Kempis naon abdi ge da kitu teh di Jerman kempis. Tah, ieu tah. Tiasa ku teh, tiasa ku susu, tiasa ku kopi, cipanas pokona mah citiis oge tiasanya. Itu tiasa mah Muni ku gagah taneuh pisan. teh. Tiasa teh. Moal dieu tanah mata ieu aya coklat kita na tinggal sae. Aduh,
dulur coklat sok atuh limited edition ieu teh. Nuhun tah. Aya deui. Abi gaduh gantungan kunci tah kanggo dina tas. Nah, ieu pas ya kanggo kunci, kanggo di tas dina resleting. Sareng ieu namina teh magnet kulkas magnet cenah kulkas saurna. lemari pendingin. Tah, Cocok napak jagat Pasundan. Kanggo teh mangga eta mah. Kang Nu Abi. alit-alit mah mangga kanggo teh. Oh nu imut-imut kayak abdi sok naon deui cobi. Tah aya deui ieu. Ieu namina Nah, iket ieu teh. nu dianggo namina Nuhun. iket. teh. Nah, iketna ieu mah modern tinggal. Nuhun. Itu Abi dah mah di nyebarna talian teh bunkerna. iket slip on ya Iket teh. slip Nuhun. on tah hayang terang slip on teh kieu Aya kantun tulisanana. supnya. Nuhun. Kantun ngalebetkeun tuh dulur coklat. Itu tulisanan coklat kita tuh di dieu teh. Aya oge di palidieuna napak jagat Pasundan. Abdi mah resep pami pamoget tos nganggo nu kieu. Sapados abi kasep. Nuhun saurna gitu teh nya. tah. Cobi-cobi nu sanes tah eta tah aya naon tah? Ieu aya tote Ih, bag teh namina teh ieu teh gagah tuh. bahanna ge. Nuhun. Gagah dulur coklat. Nu saena. Nu saena teuh ti dieuna ge. Tuh sablona ge nu saena Tah, nuhun. tuh. Ieu tiasa diangge ku pameget, ku Tiasa, istri ge ku tiasa. istri. ya Komi, nuhun. cobi. Tah, kan pamegetna biasana teh nganggona teh kararionya. Tuh gagah. Istri. Istri mah kieu nganggona teh. Oh kieu nya. Tah kitu tah sakali deui. Ieu kumaha pami dulur coklat hoyong ngagaleuh hoyong ngaborong merchandise-na kumaha tah? Tah pami anu bade ngagaleuh tiasa kunjungi official merchandise-na Napak Jagat Pasundan di Instagramna Napak Jagat Pasundan. Di dinya aya katalog, hargana aya, terus bade ngahubungina ka saha aya di dinya. Mangga gitu. Engke aya adminna. Mohon komplit. Sok mangga ulah dugikeun ka Gitu. saepana dulur Mohon. coklat. Limited edition. Limited edition ya. Hatur nuhun Kang Ya, Janu ulah ka sami-sami. mana-mana Siap. hantosan sakedapnya. Ya dulur coklat sadayana sim kuring saperti janji ti payun bakal kadongkapan kasumpingan dulur urang dulur coklat kita di Cianjur. Aya namina teh Sanggar Budaya. Atos aya teh sumping di dieu urang saeuran wae nya. Kang Opik. Sanggar Bina Budaya. Nah, balik kituan ari. Rampes, mangga calik. Nah, gitu. Ai penari mah kitunya gagahnya cari lagi. Atuh kieu teu nanaon. Terusan katinggalna nya. Dulur coklat ieu salah sawios pemuda seniman ti Cianjur. Luar biasa. Kumaha Abah ambu sehat? Alhamdulillah. Sanggar aman? Aman. Kelak. Sanggar Bina Budaya. Kantos ngadangu dah nya tahun-tahun kapengker. Eta berdirinya di tahun sabaraha? Berdiri Sanggar Budaya mah tos lami. Mung abdi mulai aktifnya itu tahun 2000 genep. 2000 genep. Mulai aktif dia mulai masuk mulai ngembang. Mulai nari-nari. Nah, nari. Ayeuna kegiatanna kumaha tah di ditu? Kegiatannya Masih latihan lah ya. latihan, masih Rajin ya. tetap sih jalan meskipun ada apa namanya job atau misalkan nggak ada job latihan tetap jalan. Tetap. Aya nuju digarap teu tah di ditu barudak di ditu tah. Nuju digarap kaleresan garapan abdi teh sami kanggo ieu panginten kanggo di perform di dieu Pojokna di NJP. banyak NJP nyanakeun laguna Napak Jagat Pasundan karya Kang Ega. Ayeuna berartinya? Ya, ayeuna kamari terus ku abdi di combine antara tari tradisional sareng modern. Oh yes. Soalnya Kontemporer. ya kontemporer bisa Luar biasa. Penasaran. Kela Opik teh tahun kamari oge da ngiringan dina perjalanan Napak Jagat Pasundan. Aya Gunom Catur sareng nu sanes. Ya, Cobi ya. atuh ngadongeng pangalaman ka dulur coklat atau terlibat dina kegiatan Napak Jagat Pasundan. pengalaman abdi ikut gabung di Napak Jagat Pasundan teh 2018 ya. 2019 ya tahun itu. kamari nya. Suka duka lebih banyak sukanya sih. Iya Kalau pasti. duka mah selalu dinikmati aja. Pasti. Sukanya banyak pengalaman, banyak sharing, menambah ilmu segala rupa lah kayak gitu. Nambah follower. Nama follower. Kabogoh nambah. Terus antos nikah. Tah, ayeuna harapanna Opik sudah terlibat mengikuti kegiatan dari Napak Jagat Pasundan tahun kemarin sampai saat ini. Harapannya mudah-mudahan Napak Jagat Pasundan tetap berjalan ya, melanglang buana sampai ke dunia. Amin. Mungkin mudah-mudahan abdi juga sehat. Keluar nagari. Nagari. Mohon, amin. Nya, mangga urang sadayana pokokna namanya motekar tancap gas veterasnya gitu. Terus hiji deui promoin dong sama dulur coklat. Orang Cianjur khususnya ya yang mau gabung bareng-bareng, latihannya kapan. Terus juga kalau teman-teman di daerah sana gitu yang seneng tari-tari tapi bingung itu ka mana gitu yang diajar narina, boleh coba Opi kasih tahu. Oke, kanggo orang Cianjur anu bade ngiring gabung atau ikut sharing atau segala macam
silakan aja datang hari Rabu sama hari Sabtu, Sabtu, jam Rabu, 4 jam 4 Jalan Siliwangi, Joglo Cianjur, belakang Alfamart. Wis, belakang minimarket kalebet saalit 200 meter kalebetnya. Terus tiasa follow IG abdi Opik Brick @opik brick. Bricknya seratana break. Ya, break. Opik break. Gitu nya. Terus Ya, coba aya deui anu bade diobrolkeun coba mumpung dulur coklat aya di dieu. Mudah-mudahan di Napak Jagat Pasundan ieu tiasa ngahijikeun sadayana seniman budaya di Indonesia ataupun di dunia. Amin. Pokoknya sadaya palaku seni kumkeun nya. Kumkeun. Hatur nuhun Opik, tapi ayeuna tos siap-siap acan dicanak sadayana properti. Insya Allah. Tos Siap. teu kiat hoyong ninggal dulur coklat lagi sami. Mangga. Siapnya? Mangga. Siap penasaran dulur coklat. Sok mangga ayeuna mah bebenah heula nya, siap-siap heula nya. Dulur coklat penasaran sapertos abdi kumaha performana di Cianjur Sanggar Bina Budaya sami sabi abdi penasaran urang antosan heula sakedapnya masih di dieu sareng abdi. Yuk urang antosan, urang ninggal kumaha di ditu orang Cianjur bakal nari nu luar biasa hebat. Antosan, wilujeng nyakseni. Napak Jagat di Pasundan. Napak gendei lengkah urang. Awis asing kana seni, awis cinta kabudaya, karubat seni tradisi, bakti bukti Diki Sunda Berbalarea. Raket saunjulan hirup babarengan, sarelek saigal kahayak budaya, silipika asih silipika nyaan, saling dukung saling junjung cepat pada warga Sunda. Hey, Napak Jagat di Pasundan. Napak gendei lengkah urang keur di Sunda.
Sunda urang Sunda, Sunda benghar jeung motekar. Sunda urang Sunda, Sunda benghar jeung motekar. Sunda urang Sunda, Sunda benghar jeung motekar. Sunda luhurang. Sanggar Bina Budaya. Gagah mantap. Nah, tinggal atuh. Proses mah jeung hasil naon tadi tadi. Tidak mengkhianati hasil. Ah, eta. Di bejaan sama barakali, ya proses tinggalnya. Nih, keren hasil nih. naon ge keren atuh. Keren. Anak muda nyunda berbudaya. Yeay. Capek, istirahat. Aduh, Rehat lah, Dulur, terima Atur kasih banyak nuhun. sudah menyuguhkan tampilan yang sangat luar biasa ya. Sanggar Bina Budaya Cianjur. Cek, Tah, Mamang. saha pelatihna nu bieu tah? Siapa? Nu ngalatihna. Hei, duta NJP-nya Pap Gondo. Borodek ngaku. Aduh, Aina, kenapa? Sekarang saatnya kuis. Saatnya kita kuis. Lumayan kompakannya. Untuk yang pertama itu bagus. Bagus lah Bapak. Tapi rujit. Bentar. Kita kuisnya premier. Iya, Cek, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, buat dulur cokan semuanya, pertanyaannya adalah apakah itu sastra genre? Nah, Anu ini tadi perhatikan mah pasti apa? ada hadiah Yes. untuk 4 orang. Yang pertama itu dapetin pangsi NJP. Yang kedua, yang ketiga dapetin voucher Rp100.000. Yeay. Dan yang keempat itu dapetin t-shirt NJP. Kira kirimna ka mana eta jawabanna? Nanti di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Oh. Orangnya bakalan tayang di Nah Instagram itu Napak Jagat Pasundan. betul ya. Jadi kita bakal tayang Pojok NJP Ngubaran Beres. itu setiap hari Jumat jam 8 malam di IGTV Napak Jagat Betul. Pasundan. Dan jangan lupa saksikan juga di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Official. Jangan lupa di subscribe ya. Wilujeng pendak di Ken Minggun Payun. Sampurasun.